Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyandak hiji jejer carios Jawara Tiluweung Hideung bagian anu ka-28 wengi ente nya baraya. Alhamdulillah mang tiasa nyarangan deui ka bara Sunda sadayana anu sami-sami mikaresep mika cinta kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu. Mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng komen. Oke nu salawasna manco satiasa tuhu dina panyeun handphone sewang-sewangan. Kitu nama kanggo bara Sunda wae anu caket pon kitu di anu tarebihna. Utamina kanggo anu nuju di luar provinsi gitu nya, atanapi nuju di luar negeri daerah ramal gitu. Atanapi nuju lalenggihna di ditu. Anu sami-sami mikaresep mika cinta, mudah-mudahan sing janten tilam kaeling kanggo bara Sunda sadayana iptaran dongeng ti mang teh. Bara Sunda hanca garapan anu katuna waktu dinten kamari tos dogikeun ka pamit telepat mah martali nuju sungkem anu janten ibuna nya ka Ambuh Hamah. Dogikeun ka dinya pamit telepat mah. Sumangga baraya sapados teu cangkolong teuing kana waktos padaran dongeng Jawara Tiluweung Hideung masih karangan Mang Nyalira kumang saja dilajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Hanya syukur ari hidapna teh kunaon mah. Ya urang diuk deui we ayeuna mah kujang. Temal Ambuh Hamah bari nyangkatkeun martali kituna teh. Geus kitu Ambuh Hamah lempang muru kana kursi anu teu pati jauh ti dinya. Dek Ambuh Hamah diuk sagigireun Abah Sura. Dituturkeun ku martali anu ngaloyong deui nyamperkeun kana kursi. Gek martali oge diuk dina tempat anu urut tadi. Ari panonna mencrong kana beungeut nu jadi indung jeung bapana. Teu lila ti harita kadenge deui sora Abah Sura anu nyarita ka martali. Oh nya syukur we keur Abah mah jeung ambu. Kuningalina hidup ayeuna geus bisa mulangna deui ka imah oge. Abah jeung ambu kalintang rasa bungah nenjona. Cek Abah Sura bari mencrong kana beungeut anu jadi anakna. Mohon bah, nanging sakali deui abdi teh nyuhunkeun diapunten ka Abah kalih ka ambu anu saageng-agengna. Bilih wae abdi ayeuna mah tiasa wangsul deui ka dieu nepangan ka Abah sareng ka ambu. Abdi rumaos tos lepat bah. Ari nu janten marga lantaranana pangna abdi tiasa nepangan deui ka Abah kalih ka ambu ka dieu teh taya sanes. Kumargi di lemur Cijamparingna sing horeng tos aya hiji kajantenan anu kalintang ageungna bah. Anu tos nimpa Kakang Marta sareng ka Acek Lasmi. Tah kitu panginten bah. Temal martali nya teu nanaon jalu keunda. Abah oge geus nyaho ari kana masalah eta mah. Atuh Abah bisa ngarasakeun ka hidup. Komo deui hidup masih ngora kene. Utang tuna ari kangarenan budak ngora mah sok teu sarupa teu nina nyokot hiji kaputusanana teh. Sok tara dipikir 2 kali. Sok tara dipikir kumaha engke pibalukareunana. Tara dibeuweung diutaahkeun. Tapi teu nanaon sabab Abah oge ngarasakeun kana parasaan hidup. Datang tuna moal beda we meureunnan Abah oge jeung hidup. Lamun Abah keur saumuran keneh mah jeung hidup pasti bakal nyokot hiji kaputusan anu sarua. Sabab huda saha jalmana meureunnan
anu bisa narima lamun ngadenge anu jadi lanceuk na sorangan geus dibinasa ku batur. Pasti bakal tuluy neangan ka jalma anu geus ngabinasana. Bae jeung geus marek mikirkeun deui kumaha resiko anu baris disinghareupan ku dirina. Mataku ayeuna hidup ayeuna geus balik deui ka imah teh. Keur abah jeung ambu mah kalintang muji syukurna kanu maha kawasa teh jang. Rehna hidup masih ditangtayungan keneh ku mantena. Kumaha lamun seug teh hidup ninggangna keur dina apes atawa keur tiis awak. Hog sanasib jeung jadi lanceuk hidup. Mana teuing meureunnan pikiran jeung parasaanna abah pon kitu deui ambu anu area di dieu guncangna. Tapi ku ayeuna kieu mah kapanan keur ka abahna geus ngarasa regreg. Sabab hidup anu sela ieu keur ditutungguan ku abah jeung ambu. Antukna mah teu burung we geuningan datang deui ka dieu. Tah kitu jalu. Teh mal abah sura. Ari martali manehna barang ngadenge anu jadi kolotna geus apaleun. Yen Ki Marta teh geus aya nu ngabinasa ku batur. Martali mending ngarenyag. Nah apaleun ti mana cenah kolotna. Waktu lila kadenge deui Martali nyarita. Nah geuningan abah betos uninga rehna Kang Marta sareng acek lasmi teh tos aya nu ngaroga halaku nu sanes. Nah uninga ti saha ari abah? Ceuk Martali. Abah ge geus apa jalu. Rehna lanceuk hidup teh duanana oge geus areuweuh di kieuna. Sabab dibinasa ku leungeunna Ki Sardi atawa Ki Balung Heusi. Sabab abah dibejaan ku Ki Roji anu jadi kolotna Ki Sardi. Ki Roji manehna ngahaja datang ka dieu ka abah. Ngabejakeun kana sakabeh kajadianana anu geus karanapan ku lanceuk hidup. Malah geus menta dihampura ka abah jeung ka ambu oge. Ku ayana kasalahan anu jadi anakna. Nu geus ngaroga hala ka lanceuk hidup duaan. Tah tu ayeuna ari ceuk abah mah keun we nu geus mah geus ulah rek di papanjangkeun. Sabab dawuh guna jeung mangpaatna jang. Malah kalahkah manyangkeun memusuhan kenah teh. Nu antukna bisa cilaka ka sarerea. Ulah nepikeun ka katurunan urang. Jadi papaseaan jeung turunanna Ki Roji. Atuh karunya engkena. Keur katurunan urangna itu mais teu meuleum. Itu nyaho kana nanaon. Jadi katempuhan buntut mau kapanan antukna teh. Tah ti ayeuna ka hareup bisi lamun engke urang diparengkeun. Disinghareupeun deui kana hiji masalah. Poma urang kudu leuleus jeujeur liat tali. Kudu asap jeujeuhan. Ulah rek geus sarupateun. Kudu asak-asaknya sasar. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tambagana. Parah henteu cilaka keur ka urangna. Ulah rek ngagugu nafsu, ngaberung amarah. Sabab ari nu kitu teh kapanan pasipatanana setan jalu. Anu salawasna hayang nyalakakeun ka urang salaku manusia. Anu salawasna hayang ngadodombakeun ka urang antara urang jeung urangna. Sabab deui carana meureun aya keur maranehna mah. Sangkan urang bisa carilakana teh. Tintang teh nya kitu. Maranehna mangaruhan kana hate jeung pikiran urang. Ngarah urangna daek migawe kana pagawean anu baris nyalakakeun ka batur.
Atuh nu antukna lain ngan syukur batur hungkul kapanan anu cilakan teh. Dalam badan urang oge milu katempuan. Tak lamun urang nangis cari laka mah. Keur maranehna nya seuri we meureunnan. Ngaleos bari keprok jeung naringgalkeun ka urang nu geus hasil dicilakakeun ku maranehna. Tak kituna mangka hade jalu. Urang teh kudu asak jeujehan dina hirup. Ulah nepi ka beunang diadu dombakeun ku setan. Anu salawasna teh oleh ngadodoho ka urang. Sangkan urang na ti gubrus jeung cari laka. Umang pirang-pirang cara jeung jalan anu dipiboga ku maranehna. Atuh lamun ayeuna batur boga kasalahan ka urang, heug teh batur geus menta dihampura ka urang. Jeung marek migawe deui kana kalakuan anu geus dipilampah ku manehna. Atuh naon susahna lamun ku urang dihampura we kajama teh. Sabalikna ti eta, lamun urang ayeuna boga dosa ka batur atau geus rumasangieun hiji kasalahan kanu lian, naon hesena oge deui lamun urangna kudu daek menta dihampura ka batur. Ngaku kana sakabeh kasalahan anu geus dipigawe ku urang. Kapanan geunah lamun pada nyadar kelebah dinya nama. Tahayeuna abah rek mere pepeling ka hidup sadarea ya jalu. Sabab bari aranjeun mah masih ngarora keneh kapanan. Masih keneh paranjang kulalakon. Boma sing arati-ati dina ngajalanan ieu kahirupan. Boh dina ucap, dina tekad pon kitu deui dina lampah. Kudu sarua ulah rek pasalia. Artina kudu sarua kabeh benerna. Jeung poma dina hirup mah sanajan nya ge urang ayeuna diparengkeun ku Nu Maha Kawasa, luhur kuta gede dunya, atau luhur ku elmu jemar ku pangabisa, kade ulah rek umai, ulah rek jumago, ulah rasa aing uyah kidul, ulah rasa aing wani batur sieun, ulah rasa maneh aing beunghar batur sangsara. Antukna sangeunah da ngahina jeung nyacampah ka batur. Tah sifat jeung tabeat anu sarupa kitu teh kudu dipahing pisan ku urang mah jang. Sabab lain pasifatan anu hade. Atuh ayeuna urang salaku jalma cenah kudu kumaha. Heuh nyauh deui hari jampena hirup mah nu geus karasa ku abah. Tintang ti kudu daek silih hargaan we jeung sasama. Marah eueuh anu ngarasa dinyarikeun ku urang hatena. Conto leutikna ayeuna kieu. Ku abah rek dibere gamaran. Kade hidup ulah rek sok daek popoyo atawa ngahina kana karya batur atawa kana hasil pagawean batur. Sadajan wae naon wae oge ngaranna. Rek dina seni, nah rek dina agama atawa budaya, poma ulah rek ngahina jeung silih poyo atawa nyawad kana pagaweanana batur. Sabab da urang cantang tu leuwih bener tibatan maranehna. Lamun urang ayeuna geus wani ngahina kana hiji pagawean batur, kapanan jalma naon kasebutna ari nu kitu. Beunang sarua urang oge lamun boga pagawean atawa hasil karya urang sorangan. Heug teh dina ku batur meureun moal narima. Jadi cohagna mah ulah sok cawadan ka batur, ulah sok geurehan. Sabab anu teu dipikaresep ku urang can taktu bari sarua jeung anu teu dipikaresep ku batur. Sanu nyaho batur mah resepkeun kana karjana batur teh. Cenah urang teresep kana karya jeung pagaweanana.
naon hesena tong dipake kurangna dawuh hesena. Dir ibarat abah ayeuna ieu saumpamana teh sok nyeunaan perah bedog. Hidup teh teresep kana jejienan abah. Naon hesena nya tong dibeuli we. Da teu ngarugikeun. Ngan ulah pedah urangna teresep. Heug teh ku urang dihina, dipoyok. Apanan jalma naon kasebutna ari nu kitu. Bae jeung urang nu ngahinana teu bisa ngieun perah bedog-bedog acan. Atuh meureunan wirang tungtungna teh lamun dibalikeun ku manehna. Da ulah nepi ka kitu jang dina hirup mah kasep. Da puguh oge gampang. Ari keur kagorengan mah sakotret korek api oge jadi. Ngan kari diri urangna we meureunan naha bisa atawa henteu ngajaga kana ucap, tekad jeung kalakuan urang. Ngarawuh batur anu ngarasa dinyerikeun ku urang. Sabab lain kuna naon jang. Lamun urang sok daek ngahina ka pagawean batur, kumaha lamun ku batur dibalikeun ka urangna. Ari si laing becus naon cenah meureunan. Komo bari jeung urangna teu bisa nanaon mah. Bisa nangan saukur moyok jeung nyawa. Atau ngan saukur ngaledek cek basa ayeuna mah. Atuh cilaka meureunan leuwih wirang keur urangna. Tah kade ieu pupeujeuk ti abah teh sing bener-bener diregepkeunana ku aranjeun. Meh pinanggih jeung kasalametan dina hirup. Najan rek iraha wae jeung di mana wae oge ayana urang. Lamun urangna bisa ngajagana kanu tilu eta mah. Kana ucap tekad jeung lampah. Tangtu sanajan rek ka mana wae oge bari salamet jalu. Tapi sabalikna ti eta. Lamun urang teu bisa ngajaga ucap tekad jeung lampah, pasti bakal cilaka. Tah kitu we ari ti abah mah meureunan. Ceuk Bah Sura meni panjang lebar. Nare pepeujeuk kamar tali jeung anu area di dinya. Sangkan sing leuwih bisa marwa diri cenah jeung hirup. Mohon Bah, ku abdi baris diesokeun pisan. Sagarup pipiurug ti abah ka abdi sadayana. Mung sakali deui nyuhunkeun dihapunten abdi. Kamu kali ka abah. Pilih wae. Salami ya gitos lepat Bah. Ceuk Martali. Nya teu nanaon jalu, geus we nu geus mah. Hidup ku abah geus dihampura ayeuna. Kan hidup oge kudu daek ngahampura ka abah, boh ka ambuna. Pon kitu deui ka Aki Roji. Sabab Aki Rojina oge geus datang ka dieu kapanan. Minta dihampura ka abah jeung ka ambu. Tina sakabeh kasalahan anu geus dipigawe ku anakna. Anu nyukang lantarankeun lanceuk hidup binasa. Atuh pon kitu deui abah sarua abah oge geus minta dihampura ka manehna. Jadi ayeuna mah geus silih bebaskeun abah jeung manehna. Geus eueuh digantar kakaitan naon di antara abah jeung Aki Roji teh. Abah mah nyarita kieu lain ku nanaon jalu. Bisi we abah jaga geus eueuh jeung ambuna. Heug teh haranjeun nya jikala kamu musuhan jeung kulawargana ti Aki Roji. Da ulah nepi ka kitu maksud abah mah. Geus we nu geus mah geus. Mata kieu oge meureun geus jadi jalan caritana. Kudu kieu keur urang sakabeh. Temal Abah Sura. Mohon Bah, abdi ge tos ngahampura ka Aki Roji. Sareng hawa tos we deui. Margi da Aki Roji na mah teu terangna naon. Sareng tangtos sagarupi cariosan ti abah neme. Secade astokeun pisan ku abdi, Bah. Ceuk Martali. Nya syukur ari geus kaharti mah ku hideuk. Jadi reug-reug keur ka abahna oge.
Tah ayeuna abah rek nanya, nah anu mana ari incu abah teh? Di antara si Ujang anu opatan ieu, anu ayeuna keur area di hareupeun abah teh, cik anu mana kira-kirana? Cek abah Sura nanya ka anu opatan, nyatana ka Supala, si Sudil, si Doleng jeung si Nut nu keur dariuk dina korsi hareupeun manehna. Teu lila jung Supala nangtung cangkat tina diukna, tuluy ngalengkah nyampeurkeun ka abah Sura. Geus aya di hareupeun abah Sura, Supala deku dina lahuanan abah Sura, bari pok kadenge manehna nyarita. Abdi bah, putu abah, nyangakeun salam kapi hormat ti putu ka panyunan salira abah. Kalih ambu di dieu, 1000 ulah janten bendu, salaksa ulah janten duka. Wireh abdi salami ieu rumaos, tos tamelar ka abah kalih ka ambu. Ceuk Supala bare nyium kana kadua suku anu jadi akina. Katarima ku abah kasih, salampi hormati hideuk. Sarua abah oge menta dihampura ka hideuk, anu selai geus teu ngurus jeung ngantep ka hideuk. Teu jauh tina sawangan geuningan, hidup mah ples we, siga bapa pisan. Istunding teu dipikeun sasieur eta rupa, jeung dedegan awak teh jalu ni sarua. Cek abah Sura. Mohon bah, tema Supala. Oh nya syukur weh kasih, kuayana hidup ayeuna ka dieu. Keur abah mangarasa kaubaran, sakabeh ka nyeri ka peurih teh. Syukur weh jalu. Sok ayeuna mah geura munyungan tah ka nini hidup. Cek abah Sura. Mohon mangabah, tema Supala. Geus kitu Supala nyampeurkeun ka ambu hama, tuluy deku dina lahunan anu jadi ninina. Pok kadenge Supala nyarita, nyangakeun salam kapi hormat ti putu ka salira ambu. Cek Supala, nya kasep, ku ambu ditarima hampura ambu kasep, anu salelai geus tah melar ka hidap. Ceuk ambu hama bari jeung ngecelakeun si panona kituna teh. Sami-sami ambu, abdi oge nyuhunkeun dihapunten ka ambu. Tema Supala. Nya kasep, geus ayeuna mah ulah rek ka mamana deui nya kasep, di dieu weh jeung ambu. Ceuk ambu hama. Mohon tangtos kanggo payuna mah, abdi bari calik di dieu ambu. Tema Supala. Geus kitu manehna cengkat tuluy nyampeurkeun deui kana korsina. Kek diuk disagigireun anu sejena. Sanggeus Supala diuk, si Sudil tuluy nangtung leumpang nyampeurkeun ka abah Sura. Sanggeus deukeut pok si Sudil kadenge nyarita. Pangkeun abdi mah, mugi katampi salam baktos ti abdi. Cek si Sudil bari nyodorkeun leungeunna ka abah Sura. Katarima ku abah Ujang. Ujang tina saha jeung urang mana? Nah batur salamurna incu abah keneh. Cek abah Sura nanya ka si Sudil. Nya, abdi batur salamurna Supala incu abah. Ngaran uing mah Sudil bah. Teh lemur pasir puyuh anakna Mang Ocan jeung Bi Ocin. Tak itu bah. Tema si Sudil. Kutaan teh kitu nya jalu. Jadi hidup ti anakna Mang Ocan jeung Bi Ocin. Tema abah Sura. Nya bah, kuningan abah
Bet apal kakolot uing tambah si Sudil. Nya palari ka Mang Ocan jeung Biocin mah sabab sohor lamun di lembur Ujang mah tuh. Bapak Ujang mah tukang nyinan perah bedog teh lain. Cek Bah Sura. Nya bah, tukang nyinan perah bedog nah. Kolot uing mah jaka sembung oge kapan nanti dinya nyen perahna bah. Cek kolot uing. Tambah si Sudil. Oh nya syukur atuh. Ari ayeuna Abah geus bisa dipanggihkeun jeung budakna Mang Ocan mah pon kitu deui Biocin. Cek Abah Sura. Geus kitu si Sudil tuluy diuk deui. Si Nut jeung si Doleng sarua marehna oge sarung keman heula ka Abah Sura jeung Ambu Hama. Geus kabeh sasalaman pok Abah Sura kadenge deui nyarita kanu jadi pamajikanana. Amuna jing geura kapawon angguran ayeuna mah. Si barudak geus salaparun lain kunaon karunya. Cek Abah Sura bari ngareret ka Ambu Hama nu keur diuk dibeh katuhun manehna. Nya bahna ke heula tuh amu ayeuna rek kapawon heula. Ujang sok ngawarangkong weh di dieu nya. Ambu mah rek kapawon heula ieu teh. Cek Ambu Hama bari cengkat tina diukna. Tuluy ngaleos ka pawon rek ngadon gegero heula tayohna. Kocapkeun deui ayeuna nu keur araya di rohangan imah baraya. Sanggeus Ambu Hama ngaleos ka pawon pok kadenge deui Abah Sura anu nyarita ka Supala. Ayeuna kieu yalu Abah teh can apal ari kana lalakon hidup bah kapanan. Na kumaha eta teh cenah. Jeung naha kusaha kolot hidup baheulana dikuburkeunana teh. Tuluy ari hidup diurus kusaha saela ieu teh. Na aya keneh jamana anu geus ngurus ka hidup atawa geus eueuh. Atuh lamun aya keneh Abah hayang nganuhunkeun anu sagede-gedena ka jalma anu geus ngatik ngajirik ngatik ngaping ngajaring saela ieu ka hidup. Tana kumaha eta teh dongengna. Cek Abah Sura nanya ka Supala. Manehna hayang nyaho cenah lalakon Supala pangna bisa diurusna ku batur teh. Teu lila pok kadenge Supala nyarita. Kieu cariosna mah bah. Pangna abdi dugi katiasa bubuaran di Pasir Puyuh teh. Tembal Supala geus kitu barabat sakabeh lalakon Supala timimiti manehna ditulungan ku Mang Kiwi teu nepikeun ka diurusna. Tuluy ku Supala oge didongengkeun yen manehna kungsi cenah ku guru kayang tunggal sajagat. Nyatana kaurut guru anu jadi bapana baheula. Kabeh dicaritakeun ku Supala anu jadi akina. Malah mah ku Supala oge dicaritakeun yen tanah ditinggal anu jadi bapana anu aya di lembur Cijamparing geus dibikeun cenah ka warga lembur anu area di dinya. Tug nepikeun ka panggihna jeung martali oge kabeh didongengkeun ka Abah Sura. Abah Sura nu keur ngadengekeun kana dongengna Supala. Manehna ngan saukur gogodeg jeung kumecrek. Marasa watir ari ras ngadenge kana lakon hirupna anu jadi incuna. Rengse Supala ngaradarkeun sakabeh kajadian anu geus karanapan ku dirina. Pok kadenge Supala mungkas caritaanana. Kitu panginten bah. Sagala rupiah notos karanapan ku abdi salami ieu teh. Cek Supala bari mencrong kana beungeut akina. Tapi ka kitu nalalakon hidup teh kasep. Dedeuh teuing ngana kitu mah. Tapi keun we sing jadi bekal keur hidupna eta lakon hirup teh. Anu sakitu ketir jeung pahitna. Meh hidup leuwih kuat jeung leuwih bisa dina nying hareupan ieu kahirupan.
Abah ngerasa reueus jeung bagja ku hidup anu geus bisa ngaliwatan kana sakabeh ujian anu geus ditibankeun ku Nu Maha Kawasa ka hidup. Cantang tu batur mah bisa ujung hingga batur dalah Abah sorangan oge can karuan mampu dibere cocobaan sakit nu gedena mah. Ya syukur we hidup geus bisa mah kasep. Jadi nu geus ngurus atawa ngararo ka hidup salilayeut teh ayeuna jalma aya keneh nya. Cek Abah Sura. Mohon masih jumeneng keneh dugi ka ayeuna oge Abah. Teh mah supala. Oh nya syukur atuh ari aya keneh mah. Tangke hiji mangsa mah Abah hayang panggih jeung manehna. Abah hayang nuhunkeun ka jalma anu geus gede jasana ka hidup. Engke mah kumaha we carana sangkan Abah bisa panggih jeung manehna. Sugan atuh aya jalana. Tari bieu ceuk hidup majarkeun eyang tunggal sajagat teh aya keneh cenah deui. Guruna bapa hidup baheula jeung guruna hidup ayeuna meureunana. Nah di mana ayana anjeunna teh netepna ayeuna? Nah di leuweung hideung keneh atawa kumaha kasep? Cek Abah Sura nanya deui ka Supala. Mohon pamiti payun mah waktos abdi duaan nuju maguron ka anjeunna. Linggihna teh di leuweung hideung keneh Bah. Nanging duka pami ayeuna mah nah masih di dinya keneh hatana pitos ngalih. Teh mah Supala. Nya nuhun we ari aya keneh mah anjeunna teh. Abah ge milu atuh kadengina. Atuh tanah teh tinggal kolot hidup. Tadi ceuk hidup sorangan geus dibikeun ka pangurus lembur anu aya di ditu. Nya teu nanaon keur Abah mah. Tandaning hidup teh geus babakti ka jadi kolot. Abah atuh kadengina. Tari ayeuna nah kumaha rancana hidup keur kaharupna teh jalu? Cek Abah Sura nanya deui ka Supala bari nenyo kana beungeut nu jadi incuna. Satos ti dieu abdi bade teras ngabojengan heula ka Pasir Puyuh Bah. Bade nepangan pun paman anu aya di ditu. Nyatana anu tos ngurus ka abdi salami ieu. Kitu panginten Bah. Teh mah Supala. Nya teu nanaon ari hidupna rek mulang heula mah ka Pasir Puyuh. Sarua wae kolot hidup sorangan kapanan. Panggihan we. Ju bisi rek dipanggihan heula mah. Jeung lamun bisa bawa ka dieu ku hidup. Panggihkeun jeung Abahnya. Abah yang panggih kitu jalu. Cek Abah Sura. Mohon mangga Bah. Tangtos ku abdi sajadi dugikeun ka anjeunna. Teh mah Supala. Kaayaan harita di lembur Cisoka teu karasa geus rek asup deui ka burit. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Daunna patinggar upay jeung arulang. Jika nu keur nyeuleyankeun ka mangsa beurang. Anu sakedeung deui rek diganti ku wanci peuting. Sora turaes nu keur ngadaraplok dina dahan kai. Geus mimiti ganeng di sarada. Katemalan jeung pada baturna. Ditempas ku sora bancet jeung bangkong anu rarecet. Nu keur araya di kotakan sawah. Teu lila reup. Kaayaan di sabudeureun eta tempat jadi poek mongkleng buta rata. Meni meredong. Teka teh nyo curug-curug acan cek babasaanna mah. Kasimbutan ku elang sepeuting nu geus moekan ka sakabeh lemur anu araya di dinya. Cag urang tunah heula Supala jeung pada baturna baraya nu keur araya di lembur Cisoka. Nyatana di imahna Abah Sura jadi akina. Ayeuna urang nyaritakeun deui tua kampung jeung Neng Engkom
telepon kitu di pamajikanana. Nu harita keur araya di lemur Cigarunggang. Kira wanci sadeureuh budak dua kampung manehna kadenge keur nyalukan kana jadi anakna. Eta anak Neng Engkom anu harita keur aya di ngona. Jalila kurunyu Neng Engkom datang nyampeurkeun anu jadi indung jeung bapana keur dariuk dina palupuh anu aya di rohangan tengah imah. Gek Neng Engkom diuk bari emok sagigireun nu jadi indungna. Jalila pok kadenge surat tua kampung anu nyarita ka Neng Engkom. Nyai, yo, bangna nyanyi ayeuna, wabah dicalukan ka dieu teh. Wabah aya nu rek ditanyakeun ka hideuk. Ari basa poe kamari, memejang supala arni tadi isuk ti dieu. Basa si nyai ngawangkong duaan, ditepas hareup teh geuningan. Na ngawangkong naon wae jeung jang supala teh nyai. Cik bejakeun ka abah. Cek tua kampung barjang mancrong kana beungeut jadi anakna. Muhun nya kitu we abah. Teh mah Neng Engkom. Kitu teh kitu kumaha nyai. Kudu pugu atuh nanaon teh. Cek tua kampung. Muhun kitu we abah. Teh mah Neng Engkom. Ayeuna wae ngarasa era meureun manehna teh. Ditanya ku kolotna sarupa kitu. Nya kitu teh kitu kumaha nyai yeuh. Sok bejakeun kamu jeung abahna. Jadi meh nyaho kolot teh lain naon. Tempas pamajikan tua kampung. Muhun ayeuna mah saurna bade angkat heula ka lemur Cisoka ambu. Atuh samulihna ti dinya bade teras ka lemur Pasir Puyuh. Tapami sagarupin atos rengse. Saurna bade ka dieu deui sareng keluarga anu sanesna. Tah kitu ambu abah. Teh mah Neng Engkom. Kitu nya nyai. Oh syukur atuh ari kitu mah. Artina ujang supala bener-bener rek miharepna ka diri nyai teh yeuh. Pokona abah mah satuju pisan lamun nyai nepi ka ngahiji ngalaki rabina jeung ujang supala teh. Rek neangan nu kumaha deui atuh nyai. Geus puguh kapanan ari jang supala mah. Ku abah jeung amuna geus kasaksi. Sajabana ti budakna bagur teh bela deui ka sasama manehna mah. Kasep we deui ongko jeung jago nyai. Matak tangtu ajan nek sasaha oge calon pi mitohaeunana. Baris bangga menangkeun minantu ka ujang supala mah. Lamun geus aya kecap kitu ti ujang supala orehna manehna teh rek ka dieu deui barjeng moal kulawargana. Artina keur urangna kudu geus sasediaan ti ayeuna yeuh hamuna. Isi we sok pagi teu daratang di ka dieuna teh. Kapanan teu hese keur urangna lamun geus aya mah. Lamun ka dieuna teh wah lamun ka dieu merek tuluy di kawinkeun we ku abah mah. Abah mah geus hayang garengais incu lah nyai. Sabab anak abah jeung ambu teh kapanan ngan nyai hiji-hijina. Rek disaha deui atuh abah boga incu. Mun lain ti nyai pokona mah nyaho rame we jeung abah mah. Rek sakali tabuh ku abah mah lah. Sakali tanggap keun we da mangalaman deui. Ari lain ku incu mah mudahan kejaga. Cek tua kampung bangun anu semangat pisan kituna teh. Nya nyai yeuh. Geus we lamun ujang supala engke ka dari deui mah jeung kulawargana. Urang tarikan kawin we sakalian. Meh teu dilila deui. Lain kitu abahna. Cek pamajikanna tua kampung sarua semangat 45. Nya bener pisan eta caritaan amuna teh. Geus we urang tarikan ngusup datang deui ka dieu mah nyai. Emang tua kampung bari ngenyot gedudna. Make jeung arek ditarikan ngusup sagala rupa yeuh abahna. Ditarikan kawin meureunna ari nanaon teh. Sok ka mana wae karep nyarita teh.
Cek pamajikan tua kampung. Nya eta belah pokona mah. Abah mah mending geus teu sabar ieu. Hayang bubur-budar we lah. Ngengklak jadi luhur panggung. Cek tua kampung. Muhun, keun we heula sabar atuh Abah. Da pamitos waktosna mah moal ka mana panginten? Cek Neng Engkom. Nya Nyai, ari ku kituna mah. Ta isuk mah balik ka kebon heula jeung si Sabri. Rek nempuan cau amuna. Berpeuyeummun lah. Bisi tereh-tereh ka dieuna lain kudu naon pampangna mah. Cek tua kampung ngajak nyarita deui ka pamajikanana. Muhun Abah. Nya sok we anu kitu mah urusanana Abah sareng anu sanesna. Urusan pamegat perkawis anu kitu mah keun engke ambu anu bagian gegerohna di pawon mah. Tema pamajikanna tua kampung bari nyisi kitu teh baraya. Bara Sunda mengusaki heula ancagara pandongeng dina jejer cariyos Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu ke-28. Insyaallah bagian anu ke-28 kumangsa jadi dilajengkeun deui dina dinten sareng waktos anu salajengna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Nyuhunkeun dihapunten milih seueur kakirangan dina midangkeunna. Mangsa pamit kasadayana wilujeng kantun. Permios.